lain bah dirasa-rasa orang hirup rasa geus kolot gitu nya. Oh nyeta tuh. Tapi masih kena kijeng kieu nya nasib teh. Geus coba teh itu ka dieu gitu saya bak dengkak naon cekot. Ya abah tuh umur teh geus seberapa tahun? Udah 85 tahun aya mah. Tuh tomo geus kitu mah ada cita-cita geus kolot kitu bah yang naon eta? Hayang pondok. Astodim bah atuh ulah waka ninggalkeun ka urang euy. Da eta urang masih kene resep kitu ka abah teh. Ulah ka pondok umur. Rek kumaha incu bah kawinkeun encan urang eka mana ulin. Mun almun abah ninggalkeun mah Gusti Nu Agung nya kudu ulin ka makam da sieun. Ulah ka pondok umur atuh ngadoa teh ulah kitu bah. Nerin pondok pangaya ieu deka pondok pesantren ngarep masih kita anu ngamaturan di nyanyian pesantren eta ka hayang deka. Maneh daek nicingana. Pesantren. Oh, yang nyen pondok pesantren. Pesantren kagok masih kita saya tah. Oh, itu kan teh pondok umur. Lain eta mah kumaha kagungan eta pondok umur mah. Ganti cita-cita teh nyen pondok umur ulah waka baru teh urang terluas euy. Oh, yang nyen pesantren yang sekolah pesantren cita-cita mah yang kota aya pesantren di dieu teh ngaran masjid eta masjid geus alus nyen pesantren hayang pondok urang mah. Yang pondok gitu. Pondok. Terus ayeuna mah lamun pondokna aya kumaha santrina? Maneh nyicingana. Kapan dek geus eueuh teh dek geus kolot da. Maneh kudu penerus di dieu. Neruskeun bangunan. Bangunan teruskeun dadinya ngaburu ka barudakna tadi diteruskeun. Ari barudakna ti mana, Bah? Barudak mah loba batur rareuneuh keneh tuh. Rareuneuh keneh? Rareuneuh keneh batur barudakan. Ya euy. Kitu mah tuh kumaha mun bah da teu ngaji nya teu bisa. Heuh atuh, neangan we naon ka bisa-bisa urang we tuh. Da bisa lagi urang mah bah ulin euy. Tah latihan ulin. Baru waktu ketampung dia ulin urang teh dinya teh. Di pondok teh. Di pondok teh ada eta naon da ngaji teh bisa urang arulin we gitu. Cenah ulin. Arulin we cicingan pondok teh. Aing nya bah euy. Nya moal naon mun kitu. Ada bang naon cicingan gitu. Naon we gunana mah gapleh nu teh. Dapur manfaat meureun eta ge nya. Lai dipake memang manfaat sagala-gala oge. Ulin oge manfaat meureun nya. Manfaat ulin mah asa ulan teuneun we. Aing euy. Nya bah euy. Ari duitna ti mana bah? Ek nyen pondok teh. Duitna mah neangan. Kan geus puguh ti kamari ge neangan urang teh kan anger di teh angkieu urang teh. Urang teh ngukuyan taneuh, tah si taneuh teh diemple-emple, dibeulem jadi bata jual. Jualna ka mana, Bah? Kapan batur teh sarua butuhan bangunan. Nun. Keur bangunan batur teh, si taneuh teh emple-emple gitu. Sok dibeulem, geus jadi bata, jadi kenteng payu geura sok. Aing capek di waya teh teh. Ai capek mah kalau teu dah, emang dahar mah mending capek, lamun teu capek mah dahar. Aing euy. Aing hayang simpel bah euy. Yang kieu ya cita-cita abi mah bah. Heeh. Ayeuna hayang jadi urang mah geus mung capek euy bah. Mung digawe mung riweuh we. Jadi hayang teh cicing tapi boga duit gede loba gitu bah. Euy kumaha solusina tah hayang bisa kitu da abah mah meureunan geus kolot lah boga pengalaman loba. Kumaha bah tah hayang kitu abi mah bah. Boga balangko maneh teh. Balangko naon? Balangko tanah eta bikin KBRI. Kapan boga duit urang teh capek boga duit. Ari uing cicing di mana atuh dijual mah? Paduli teuing kapan boga duit. Jadi uing sare dina duitnya. Duit eta mah duit diamparkeun pek wae. Duit mah geura mau ke meuredahareun bisa pake ngedeng bisa, pake hayang ulin-ulinan bisa duit mah. Balangko mah bikin KBRI. Babari kitu mah nya. Babari teu capek eta mah. We teh solusina teh. Nya sageur batik kitu dah. Tuh tuh halus bah euy solusi teh. Mending gitu sok. Nya. Nya mending gitu. Terus euy. Rek bah nya. Sok we lah. Dari ente ripo eta mah urang teh. Dulu jeung kena tatangan badan si anu teh. Da ieu kikitirna berturut beres tampa we duit teh. Oh eta mah Langsung harita. oh ditampah duitna. Ditampa. Ya euy. Sabari bah kitu mah. Mending. Jadi mun geus kitu mah sare we urang teh nya. Sarek sare kumaha di mana teh mah yo loba duit mah urang teh. Hoream nyetoran kabur. Kabur. Kabur kita hoream nyetoran. Anjir. Kapan urang manusia buka duit, bawa we duit mah ditu, balanja ditu naon-naon kabur we tuh ka jero gunung gitu ka buha.